Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ari Allah a'lamu eta anu uninga bimuradihi kana anu diseja bizalika kalawan lafad alif lam mim. Zalika ari ieu ai haza tegasna ieu alkitabu nya eta kitab alladzi anu yaqra'u maca kana ieu kitab saha Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La roiba eta henteu aya kamangmangan saka eta tetep tegasna mangmang pihi dina kitab annahu sanyana kitab min indillahi eta ti Allah. Wa jumlatun nabi jeung ari jumlah nabi khobarun eta jadi khobar mubtada'uhu ari mubtadana itu khobar zalika eta lapan zalika wal isaratu jeung ari isarah bihi kalawan lafaz zalik li ta'dimi eta pikeun ngagungkeun. Hudan eta pituduh khobarusanin eta khobar anu kadua ai tegasna hadin anu nuduhkeun lil muttaqina pikeun pirang-pirang anu takwa aso irina anu bakal jadi kabeh ila takwa kana takwa biimtisali kalawan nurut al awamiri kana pirang-pirang parentahan wajtinabi tur ngajauhan an-nawahi kana pirang-pirang larangan litiko ihim karena sabab ngaraksana itu mutakin bizalika kalawan takwa annaro kana neraka. Alladzina nyaeta pirang-pirang jalma yu'minuna anu pada iman itu ladina yusaddiquna ngabenerkeun itu ladina bil goibi kana anu goib bima kana perkara goba anu goib itu ma anhum ti itu mukmin minal ba'si tina ba'as wal jannati jeung surga wa nari jeung neraka wa yuqimuna jeung anu ngalakonan itu ladina as-sholata kana salat anu 5 waktu ai tegasna yatuna ngalakonan kabeh biha kana salat bihukukiha kalawan pirang-pirang hakna salat. Wa mimma jeung tina perkara rojakna anu ngarijekian kaula anu agung hum ka itu ladina a'taina tegasna mere kaula anu agung hum ka itu mukminun yung pikuna anu nganapakahkeun kabeh fi taatillah dina taat ka Allah. Waladina jeung pirang-pirang jalma yu'minuna anu pada iman iladina bima kana perkara unjila anu diturunkeun ieu ma ilaika ka anjeun Muhammad ayil Qur'ani tegasna kitab Al-Qur'an wa ma jeung kana perkara unjila anu diturunkeun ieu ma min qablika ti sameme anjeun Muhammad ayat Taurati tegasna kitab Taurat wal Injil jeung kitab Injil wa gurihima jeung lian Taurat sareng Injil. Wabil akhirati jeung kana poe akhir hum ari itu jalma-jalma anu iman yukinuna eta pada ngayakinkeun kabeh ya maluna pada terang kabeh ulaika ari itu jalma-jalma anu iman al mausufuna anu kasipatan kabeh bima kalawan perkara zukiro anu ditutur anu dicaritakeun ieu ma ala hudan eta netepan kana pituduh mirobihim ti pangeranna ulaik wa ulaika jeung ari eta al mausufuna hum ari eta ulaik al muflihuna eta anu bahagia kabeh al faijuna tegasna anu bagja kabeh bil jannati kalawan lebat ka surga annajuna anu salamet minanari tina neraka. Innalladzina sanyana ari jalma-jalma kafaru anu kalalupur itu ieu jalma-jalma ka Abi Jahlin seperti Abi Jahal wa Abi Lahabin jeung Abu Lahab wa nahwihuma jeung bangsana Abu Jahal jeung Abu Lahab sawaun eta sarua bae alaihim ka eta jalma-jalma aang dartahum nah nyingsieunan anjeun Muhammad ka itu jalma-jalma. Bitahqiqil hamzataini kalawan nganyatakeun dua hamzah wa ibdali jeung ngagantikeun asaniati anu kadua alifan kana alif wa tashiliha
jeung nashilkeun saniyah wa idkhali alifin jeung ngasupkeun alif bainal musahhalati antara anu di tashilkeun wal ukhra jeung anu sejena wa tarki jeung ninggalkeun idkhal. Amlam tung dirhum nah henteu nyingsieunan anjeun Muhammad ka eta jalma-jalma la yu'minuna moal iman ieu jalma-jalma kufar li ilmillahi karna uninganna Allah minhum ti eta lazina dalika kana eta la yu'minuna pala tatma mangka ulah ngarep-ngarep anjeun Muhammad bi imanihim dina imana eta jalma-jalma kufar wal ingdaru jeung ari nyingsieunan ilamun eta merenya ho ma'atahwifin sarata nyingsieunan khatama geus ngunci saha Allahu Allah ala qulubihim kana hatena eta jalma-jalma kufar toba'a tegasna ngecap Allah alaihi kana qulubihim wastausaqo jeung ngeukeухkeun Allah pala yadkhuluha mangka henteu asup ka eta qulub naon khairun kaalusan wa ala sam'ihim jeung kana pangdenganna itu jalma-jalma kufar ai mawadi'ihi tegasna kana tempat pangdengena pala yang tapiuna mangka henteu ngamangpaatkeun itu ladina kufar bima kana perkara yasmaunahu anu ngadenge maminal haqqi tina hak wa ala absorihim jeung eta tetep kana pirang-pirang paningalina jalma-jalma kufar gisyawatun ari tutup-tutup gitoun tegasna tutup-tutup pala yubsiruna mangka henteu ningali ieu jalma-jalma kufar al haqqo kana hak walahum jeung eta tetep ka itu jalma kufar azabun ari siksaan adibun anu kacida badagna qawyun anu kuat daimun tur anu langgeng.